ketika jelema tawar 100.000 hadis julukanna Hujjatul Islam bungah pula cek Imam Ghazali saha nu mahi ka aing cek Imam Ghazali aing teh Hujjatul Islam dek nanya hadis belah mana sia ka aing ayo sia aing teh Hujjatul Islam ketika suluk Imam Ghazali tak ninggalkeun kampung ditusi melalui Yerusalem naiknya di Yerusalem terus ke Mesir ke Yerusalem deui terus ke Mekah 13 tahun tak wusul ilallah baheula yang disebut Hujjatul Islam bungah kuari ceceges najis baheula yang dikiai-kiai bungah jasa lamun di forum teh disebut al-alim al-alama Kiai Haji Sufendi aing puyang baheula kuari aing lamun dikiaikeun aing teh benci ka jelema sapira aing sih bertolak belakang nu baheula julukan teh jadi ngetren jadi resep jadi kebanggaan kuari malah teu aya mantak lamun aya kiai masih kene babarengan jeung pemerintah bangga bareng jeung bupati masih kalimpudan kene bangga ngarendeng jeung gubernur masih kalem wah lain kiai bae saha bae masih kene bangga bersanding jeung ahli-ahli zalim masih kene kalim sama jauh jasa jauh sama ka Allah nangge sifat bangga nyana ngarendeng jeung bupati bangga nyana ngarendeng jeung gubernur lain masalah rerendengan rerendengan mau masalah aja nyana jelema urang jelema bangga nu ngahalangan antara urang jeung Allah ngarendeng mah teh jeung jelema aja bupati jelema gubernur jelema kadang dulu urang kadang tetangga urang sohib urang masalah bangga nah asa aing saha sih lu bisa bersanding jeung bupati lamun aing lain diangkat derajat ku gas bae derajat tolol budak nganggap derajat teh kos kitu teh jauh makin jauh bersanding jeung bupati mangga jeung presiden lu masalah asal ulah bangga ketika bangga kayawan ieu bangga mah kumaha tuh deuleu ku sia foto aing beujeg jadu jauh aing teh yes. Jahanam tak kiai jahanam kiai tawahun ke Allah kada kos kitu eta foto saha tak foto kiai jeung saha eta jeung gubernur teh soekeun teh hayang emang kunaon kitu aing boga kedangan teu bagus ngareneng mah ngareneng teu dibere duit aing terlalu jahat abang kitu bah ieu bang kiai mu tadi bar ada di luhur neraka ieu rada kahadap hese mulus ngarendeng dek jeung sahabat aing jeung Allah jadi kebanggaan aing ngarendeng jeung bupati jeung gubernur komo jeung hansip tah aing teh kebanggaan hiji Allah geus ngadak terindu dan terus kebanggaan terindu ka bupati terindu ka gubernur terindu ka presiden terindu ka makhluk-makhluk Allah nu dipake karindu hiji bae ahli Allah rindu nu sejalan jeung pikirannya rindu urang ngaji ieu luhur teu kaharti sabaraha ngaji ngan dipaksa supaya ngarti teu kaharti urang sebab urang mah ayeuna hirup teh ngan sakadar jang kabutuhan awak eta naon imah jang awak eta naon mobil jang awak eta naon pakaian jang awak eta di meja sangu jang awak itu di belah ditu kue jang naon jang awak itu nu senyum we seruti jang awak kabeh eueuh jang ngeruh awak bae kabeh du di pikiran bingung mikiran dahareun balik jang awak bingung mikiran kendaraan balikna jang awak bingung mikiran imah balikna jang awak bingung mikiran pamajikan balikna jang awak kabeh jang awak eueuh jang roh sementara orang diciptakan ku Gusti Allah teh dua dimensi hiji dimensi zahir
awak jasad anu terbangun tina anasiril arba'ah ardu ma'u hawa nar kebutuhan etalah selama orang di dunia eueuh salah sahiji bot empat nomor kedua dimensi ruhani roh urang dihijikeun trek jadilah insan manusia ketika dicabut roh lain manusia bangke ain disebut jeleba sote aya rohan urang resep sote kasarwiti geulis hirup paeh hampura sarwiti parawan geulis jasa waktu hirupna bogoh ka ente kuari ngana katabrak kontainer paeh tuh di kamar sorangan bae wayahna mumpung encan dikubur ente di jero kamar duaan dikunci ulah kanyahoan ku sasaha geus kabi berangkat kabeh ka luar bisi kaganggu ente duaan bae jeung sarwiti geus ngagojod ku hari woblog meureun sia ngomong atuh aing geulis jasa pan siap bogoh baheula teh sia teh datang ka bebeakan mun teh mah ditarima cinta hirup pan atuh keur hirup bogoh ku ari henteu itu pan beda naon bedana ai keur hirup bae ngajak seuri jada seuri ai keur hirup bae noel nyana noel ai keur hirup bae nyiwit nyana nyiwit pan geulaheun kuari aing seuri nyana ngabalm aing noel nyana cicing bae takut cicing bae na aing sieun ka nyana kumaha tuh cenah lamun ku sia di jero kamar sia seuri nyana seuri aing paeh di jero jadi lamun akur mah akur teu sieun urang ka kiai lantaran akur jeung urang teu sieun urang dahar kiai sare urang molor kiai berangkat urang akur sarua menang sumbangan ti pamarentah dibagi aku akur ka bang sieun urang ka kiai bola gitu moal malah kiai dage ku urang disetir urang ka gubernur urang ka bupati wani sebab akur jeung urang nu dipake kasieun ge kiai anu geus teu akur jeung urang kiai urang dahar ai geura teu heula bae kiai urang sareu jai mah geus beuteung geura teu heula bae kiai urang ngopi ayo geura maneh kiai kumaha tuh ieu urang-urang ge mau bupati sia bae mana tuh kiai diajak dahar embung nginum embung sare ente terus batur loba omong nyanawan ente dah urang kebal-kebal sieun da ka kiai nu gitu sieun wani soteh can wae begitu geus nyaho ka jati diri nu asli ternyata beda ieu mah kiai je diajak ka imah bupati embung diajak ka imah gubernur embung diajak ka polisi embung diajak ka abdi embung diajak ka riung kanu sugih hayang diajak kanu susah komok taya ieu teh say kaya tah bala mulai sareng sieun kapanggih jeung kiai eta lumpat malahekeun sieun nyilib sieun isin sebab beda wari tong naik kiai teh eta kakarake kiaian kuari geus di kiai beneran emang asli geus teu hayang kana naon teu hayang kana dunia teu hayang jeung jelema geus mung wau adapun di wauhan urusan batur jeung dunia kitu keneh adapun loba dunia urusannya dunia nya mah geus henteu bae urang sieun sebab naon berbeda pandangan mata urang mah dunia nyana akhirat dedengianana urang mah dunia nyana akhirat aambeunana urang mah amban dunia nyana mah akhirat dan lain sebagainya berbeda dunia ieu mah geus ka akhirat ieu mah ka dunia urang sieun ka wali teh sieun teh lain ka jelemana urang lamun dicaritakeun kunaon sieun amat geus nyaho aing heran aing mah wanian keneh ka jawara daripada ka kieu eta atuh sapada kieu eta leutik aing itu nyaho sieun dibere hebah sebab perasaan anu berbeda Kau lawan kiai menta, guys. Iya mah geus aji kiai mah kos kieu.
diulinkeun cer si eta loba pentak kitu geus tungtungna mah aya batur deuk liwat bawa ka urang si eta sok dipentak nyilip nyumput loba anu deuk liwat si eta nyilip bawa kana keur liwat heula ngan teu jauheun beunyanana mana si eta lah geus kanyahoan ulah deuleu ka ditu bisi kasih urung tuh berbeda urang nu mantak sieun ka nu edan beda ayo nu edan mesti dicabok ku edan sieun nyoba mau batu bae dilawan salah teh dilawan salah beda pikiran ketika beda duniana urang sieun kajen ku kumaha ge urang kaang nu baheula kunaon si sieun beda pikiran urang ka abuya kunaon si sieun beda pikiran urang ku ari ka Habib Lutfi kajen ku kumaha ge aya bae teh sieun beda pikiran coba jangan aja pendi di ome ji kemana ji di laketek ya ji tuh beda iyalah jadi berarti di diri urang teh aya dua hiji dimensi zahir lumrah dua dimensi batin zahir kadeuleu kadege karagap batin ruhani nur teu kadeuleu teu karagap teu kadege yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi manusia bakal nanyakeun tentang roh ka anjeun Muhammad kul min amri rabbi unyah kecuali jelema-jelema tertentu anu dibere nyaho ku Gusti Allah tentang roh iyalah nemantak lamun tadi kanjeng nyarita lima Allah waktu la yasau fihi malakun mujarrab wala nabiyyun mursal wal muradu minhu basyariyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal malakil muqarrab ruhaniyatuhu allati khuliqat min nuril jabarut dua aya basyariyah manusia biasa kanjeng Muhammadun basyarun walaysa kal basyar Muhammadun basyarun manusia dahar nginum sare jima walaysa kal basyar tapi henteu seperti haji pendek bal huwa yaqutatun balik tah kanjing Nabi mah mun ditasbihkeun percis kos inten yakut wa nasukal hajar ari haji pendek mah kos batu bangkong inten yakut meletik jutaan puluh juta miliaran batu bangkong satrek paling 200.000 tuh harga tak gede anu meuli keneh tuh walaysa kal bal huwa yaqutatun wa nasukal hajar lamun ningali kanjeng Nabi sosok manusiana dahar biasa ngeleueut biasa tuang biasa ngeleueut biasa kulem biasa gadugar wae biasa putrahan biasa basyarun ningali eta nama biasa walaupun kasepna tanding walaysa kal basyar cuman lain seperti manusia biasa kumaha di antara lainna qalbuhu lam yanam wal ainu qad nas hatena teu pernah sare walaupun kulem socan Masya Allah sekitar kanjeng aya mataan ketika kanjeng ngahareup rek salat aya nu lowong di tukang kaciri ku kanjeng aya nu datang belah ditu katingali ku kanjeng jihad mana nu teu pernah katingali ku kanjeng ieu nu hesena walaysa kal basyar ya Allah nah kumaha eta sebab kanjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah menuril jabarut cahaya sesempalan Gusti urang lamun nyaritakeun kos kitu kan hese tajang budak nu teu ngaji mah hese jadi dicokot min nuri nur kanjung teh meunang nyokot ti nur Gusti sesempalan Gusti cahaya nu badak atuh apaleun sakumaha apaleun Gusti heulanan adapun engke katingali seperti urang basyariahna
adapun engke leuwih ti urang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceut ti masjidil aqsa ka sidratil muntaha sakiceut ruhanina lain ruhani nu biasa minal jabarut. Nah jadi berarti aya dua sehingga malaikat Jibril ge teu bisa nuturkeun Kangjeng Nabi sebab aya wilayah-wilayahna. Aya wilayah-wilayahna. Cak malaikat Jibril Muhammad ti handap babarengan jeung kaula tapi di dieu mambu. Kunaon emang sajagal kula ngaharep tutung awak kula. Ampura. Geus atuh cak Kangjeng Nabi. Kula ndek langsung ka Gusti sorangan. Iyalah. Lima Allahu waqtu. Tetep kakula bareng jeung Allah aya hiji waktu kula bareng jeung Allah la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun henteu bisa ngamot ngabarengan kakula malaikat mana bae nu dianggap deus ka Gusti rasul mana nabi mana moal bisa sorangan. Ieu jarak antara kaula jeung Allah kula bareng jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iyalah anu kuari diteruskan ku para thariqah ahli tasawuf endep hayang wa huwa ma'akum aina ma kuntum hayang karasa eta kumaha anteur heula melalui guru ciptakeun guru sakumaha Kangjeng bareng jeung malaikat Jibril. Sok geradeh dijajab guru teh pangjajab ngajajabkeun urang supaya lurus ku guru dijajab guruna anu nyahun kana jalan ulah deka Allah make Ki Golkar nyasab sia deka Allah make Ki PDI leuwih nyasab sia make kiai anu tampa eta ulah aya bendera Golkar, bendera PDI, bendera PKB, bendera P3, bendera tek-tek jeung bengekna ulah aya. Wah datang sia ka Allah. Kiai anu mulus set hiji Allah nu nyahueun jalan. Sok gara-gara. Mangga tawajuh beat. Mulai siap sia ninggalkeun dunia, siap. Siap dia ninggalkeun makhluk, siap. Andai kata sia titah ninggalkeun pamajikan mangga cokot ku mama. Emang mama ge bogoh ieu sebenarnya mah. Mama tolol tuh. Sia deuk Allah pamajikan sia jang mama. Bani sia wani. Orang mamana tolol tah mah. Deuk galempengkeun murid ayeuna belok. Tolol tah mah geus kitu. Lurus. Aya nu kitu tah. Sedekah Allah, boga mobil, boga, kadekeun ka mama. Perusahaan, boga, kadekeun ka mama. Mama lantaran geus jadi wali bebas. Naik mobil ka mana bae, naik mobil naon bae jeung usaha bae, jeung mama mah teu kudu salat. Jeung mama mah eta pamajikan maneh kadekeun yang mama maneh ka Allah. Mama ka neraka kan? Justu si hadir agan guru teh lamun aya hiji jelema bisa hibar tapi teu salat ulah di guruan lamun aya jelema bisa silem tapi teu salat ulah di guruan lamun aya jelema hebat bisa ngalewit cara Kangjeng Dimas guru Haji Pendi tinggalkeun rasa parangan boga guru tah guru teh anut geus teu hayang nanaon guruna hiji we ka Allah nyana pernah dididik nyaho perjalanan ka Allah kuari deuk ngamuridkeun mangga sat lihat oke dibere nyaho awas kebutuhan awak mak dahar nginum nya sare eta kebutuhan awak pake imah dan lain sebagainya mun tapi eta kos kitu bangan sakadar jaga kelintuhan awak geus hitung-hitungan kege lu hasana kurang sare puyeng ye aduh kurang dahar ye lapar ye duh ye teh kurang nginum dahaga ye aduh ye teh teu kacumponan ku pamajikan hiji 2 3 ye
Moal datang ke Allah sia datangna kasih eta bae kuari geus hiji yang dua yang tilu jadi sia mah lain wusul ilallah wusul ilal farji kabir ngadoana ge imro'atan jamilatan kasirat kabir doa curi gitu bagus gitu mah. Nah mulai ya siada ke Allah ya ruhani berarti oke. Mulai guys dahar loba teuing teu urusana ka awak saeutik bae maksudna kumaha saeutik tapi loba urusan garana tahu kos tu emak saeutik tapi terus barang dihitung-hitung teh datang ka Isya teh lobanya mah sok saeutik tek riadoh ngaranna sebab ku loba dahar bakal loba nginum ku loba nginum bakal loba hees mantap jelema nu loba dahar mah keur ngaji ge hees bae emang kadang aku ge kado itu perang sana tungtung nama kaget bedoraka taing ngagetkeun numutan tuh guys kuari ajar nafsu riyadhah ngaranna setik tergantung kecerdasan pinter apa henteu daun pinter tek nah ya jelema duh kulaman teu kuat lamun teu dahar masalah sebab awak eta aya anu kuat teu dahar anu teu kuat maneh mah diciptakeun ku Allah teu kuat lamun teu dahar masalah asal niatna ka Allah jadi henteu berarti wah sobat teu kuat puasa mah jadi wali henteu bisa kitu ya Allah ciptakeun manusia teh aya anu kuateun puasa aya anu teu kuateun puasa masalah sebab aya jelema puasa bae lain ka Allah mah jadi wali atuh aya jelema teu puasa bae teu ka Allah komo ieu mah nu puasa nu teu puasa tetep sarua ka Allah masalah aya cara-cara tersendiri sebab Allah ciptakeun makhluk teh beda-beda anu kuateun lapar aya nu teu kuateun lapar teh urusan Allah teh mah mere ka urang nu penting ka Allah keun nah ndek ngaalahkeun qalbu ndek ngaalahkeun ruh supaya bersih ruh teh bengkristal sakumaha aslina sebab urang teh baheula asli di alam arwah urang diciptakeun tina sempalan Kangjeng Nabi jadi urang kuari iman ka Allah teh lainang urang aya nur Kangjeng Nabian di awak urang iman ka Kangjeng Nabi teh aya nur Kangjeng Nabian tinggal ngarawat nur Kangjeng Nabi nu aya di awak urangna bisa apa henteu nah dilimpudan ku syahwat ku nafsu nurna nur sensitif tinggal mukaan etana tah tak bisa setahun anu bisa 2 tahun anu bisa 3 tahun cek Imam Ghazali saat kaula dipanggil Hujjatul Islam ke masyarakat mantep ketika jelema tawar 100.000 hadis juga dana Hujjatul Islam bungah pula cek Imam Ghazali saha nu mahi ka aing cek Imam Ghazali aing teh Hujjatul Islam dek nanya hadis belah mana sia ka aing ayo sia aing teh Hujjatul Islam ketika suluk Imam Ghazali tak ninggalkeun kampung ditusi melalui Yerusalem naiknya na di Yerusalem terus ke Mesir ke Yerusalem deui terus ke Mekah 13 tahun tak wusul ilallah bahwa yang disebut Hujjatul Islam bungah kuari cegeus najis bahwa yang dikiai-kiai bungah jasa lamun di forum teh disebut al-alim al-alama Kiai Haji Sufendi aing puyang kuari aing lamun dikiaikeun aing teh benci ka jelema sapira aing sih bertolak belakang nu baheula julukan teh jadi ngetren jadi resep jadi kebanggaan kuari malah teu aya mantak lamun aya kiai masih kene babarengan jeung pemerintah bangga bareng jeung bupati masih kalimpudan kene bangga ngarendeng jeung gubernur masih kalem wah lain kiai bae saha bae masih kene bangga bersanding jeung ahli-ahli zalim masih kene kalim kamu jauh jasa
jauh sama ka Allah nage sifat bangga nyana ngarendeng jeung bupati bangga nyana ngarendeng jeung gubernur lain masalah rerendengan rerendengan mau masalah aja nyana jelema urang jelema bangga nu ngahalangan antara urang jeung Allah ngarendeng mah teh jeung jelema aja bupati jelema gubernur jelema kadang dulu urang kadang tetangga urang sohib urang masalah bangga nah asa aing saha itu bisa bersanding jeung bupati lamun aing lain diangkat derajat ku gas derajat tolol budak nganggap derajat teh kos kitu teh jauh makin jauh bersanding jeung bupati mangga jeung presiden masalah asal ulah bangga ketika bangga kayawan ieu bangga mah kumaha tuh deuleu ku sia foto aing bejeg jade jauh aing teh yes. Jahanam tak kiai jahanam kiai tawahun ke Allah kada kos kitu eta foto saha ta foto kiai jeung saha eta jeung gubernur teh soekeun teh hayang emang kunaon kitu aing boga kedangan itu bagus ngareneng teh dibere duit aing terlalu jahat abang kitu bah ieu bang kiai mu tadi bar ada di luhur neraka ieu rada kahadap hese mulus ngarendeng dek jeung sahabat aing jeung Allah jadi kebanggaan aing ngarendeng jeung bupati jeung gubernur komo jeung hansip tah aing teh kebanggaan hiji Allah geus ngadak terindu dan terus kebanggaan terindu ka bupati terindu ka gubernur terindu ka presiden terindu ka makhluk-makhluk Allah nu dipake karindu hiji bae ahli Allah rindu nu sejalan jeung pikirannya rindu nah wering geus mulayan ibadah ka Gusti Allah nu urusan teh ruhani kabeuki jasmani teh rada ditinggalkeun ku ari mah beralih kana kabeuki ruhani anu tatadina ruh urang teu beukieun hudang ti peuting dipaksa ku ari kuna beukieun anu tatadina teu beukieun salat tahajud dipaksa ku urang salat tahajud anu tatadina teu beukieun maca sholawat dipaksa maca sholawat teu beukieun zikir ku ari dipaksa zikir teu beukieun tafakur dipaksa tafakur mujahadah muhasabah dipaksa pemaksaan dipaksa terus otomatis kan lamun peuting nasa hudang mandi hudang cenghar dipetik ngan berang lesu embung kapanggih kan jeung jelema embung kapanggih aya anu kajeuna aya anu kajeuna sebab naon lain pikiran geus mulai sebodoh itu cenah aya anu nungguan bae saha si anu leuk naon tuh nyana leuk mere duit gede aya naon itu si anu nungguan bae emang naon cenah deuk ngahutang duit ka ditu kan aing mah kertas saut wah ieu budak mah dibodem nih bos ieu aya anu mere ka dieu aya nu kahutang ka ditu ieu bodem nih mah ieu lain kitu saha ta saha lain pikiran keur ka Allah mulai tafakur sakumaha jalur tafakur anu geus diterangkeun ti awal tafakur teh aya aturanana ieu lain satafakurna besi ke tafakur besi ke ngalamun dianggap tafakur lain besi ieu cak anak abah keur naon ke tafakur neng nafakuran naon tuh bah mobil abah pan ieu tafakur teh kalau mobil tafakur teh ka mobil hayalan ieu mah lain tafakur besi dianggap ngahayal ngalamun tafakur lain tafakur teh genep rupa nu ku tafakuran sakumaha nu geus dibahas ieu tafakur terus tak sabulan 2 bulan 3 bulan setahun terus beuki ngeunah tatadina makan dipaksa ku ari mah lazat teh encan kalazatan teh lazat hudang tibe-tibe ngeunaheun we tina pemaksaan teh ngeunaheun kan Allah merengke sia geus berjuang ka aing batur sare sia bahudang batur mah euyak-euyakan ngobrol sia mah tafakur ka aing zikir ka aing maca Quran ka aing diperhatikeun ku aing baju sia saaya-aya bae ka mamana sia mah geus embung
ku aing kadenge maksud sia teh kapandeg ka aing sia dibabaca ku sia anta maksudi waridoka matlubi aing nyaho kagrentes hate sia saat ieu lah ku aing sia dibere rasa seetik becahaya ilahi dur tet Masya Allah karim nikmat lamun geus dibere eta geus ujianna geus pokona mah geus geunah na hese dicaritakeun makin istiqomah al istiqomah khairun min alfi kalamah geus teu butuheun karamah ngadenge nu bisa hibar teu hayang ngadenge nu bisa silulup ka teu hayang ngadenge lamun batu jadi emas teu hayang ngadenge cenah batur kawin jeung geulis jadi najis teu hayang sama sakali Aisyah kahayang nasa Allah hiji Masya Allah geus teu kabitain kana hiji Allah cicing dinu panas dinu tiis akur cicing di kota jeung di kampung di leuweung akur cicing sorangan jeung di loba jelema akur ngahiji jeung saha bae akur hiji be tidak Allah ialah cetanggeng Nabi innalillahi jannatan sanyana tetep ka Gusti Allah taya surga di dunia taya surga la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun tapi surga ieu mah eueuh bidadarian eueuh istanaan eueuh maduan eueuh laban eueuh susuan balayan zuru ila wajillah balik tanel kadat Allah rasa kadeleuna ku urang cumplang-campling padahalnya nama keur indah jeung Allah kadeleuna mah manehna kos jelema edan padahal majnun lillah kadeleuna mah nya teu berharga lantaran di bawah nu hina nu mantak rata-rata waliullah resep ka budak leutik diudag-udag ku budak leutik jeung nini-nini kabelah dituna jeung aruna mengorak kabelah dituna jeung jahe wah ieu wali tolol aduh masyaallah beda ka resep geus ikan atuh engke nya mah barengna jeung hewan bae nya ngobrol kapanggih jeung embe ngobrol jeung embe kapanggih jeung kuda ngobrol jeung kuda kapanggih jeung onta ngobrol jeung onta ngobrol ge ulah disangka ngobrol kieu hei onta dari mana lain kitu sia mau ngobrol teh ngobrol jeung urang lain tapi bahasa isyarat anu kebo teh boga bahasa kuda boga bahasa nu apalin munding teh ketika ku urang cia cia har har nyaho eta bahasa-bahasa anu dipake ku urang ieu mah bahasa anu nyahoeun kebo teh oh ieu ahli Allah sebab naon sebab kabeh yusabbihullah teu aya hiji makhluk kecuali maca tasbih ka Gusti Allah nyucikeun ka Gusti Allah ketika urang sarua nyucikeun ka Gusti Allah kan hewan mah teu berdosa hewan mah teu berdosa nyahueun nya na ieu akur jeung aing pada nyucikeun ka Gusti Allah nurutlah hewan ulah ningka karak sapi munding cacak-cacak mau nurut ka waliullah mau nurut ka waliullah cok geura lu kukula sok didongengkeun teh hiji waliullah tinggalkeun ku Kangjeng Nabi tinggalkeun ku para sahabat nyana panjang umur geus embungeun babarengan jeung makhluk Allah ngaranna Siti Sakinah nyana geus teu hayangeun kulantaran di Madinah rame manusia nyiliblah nyana ka leuweung salat jada di hutan Allahu Akbar Siti Sakinah mantap menang 8 rakaat salat duha jol teh maung calangap seuringan mau maneh dek ngadahar kaula lamun maneh ngadahar kaula ku nafsu maneh cilaka sia tapi lamun maneh ngadahar kaula parentah Allah nyanggakeun sadaya baik lamun ku nafsu awas degekeun ku ceuli sia mau aing teh termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad aing milu perang jeung Muhammad
Muhammad teu aya aing milu jeung para sahabat. Bae sahabat tepang mulyana Sina Abu Bakar aing milu jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Setelah Sina Abu Bakar aing milu jeung Sina Umar. Wani siang ngadahar aing nu milu jeung Muhammad jeung para sahabat. Bedakeun sia ku aing ka Gusti Allah. Kumaha eta mau? Assalamualaikum. Waliullah. Sok engke lamun aya mau ka Haji Paendi bebeja. Ulah ka di leuweung Lampung ulah ka ditu bae ka Taman Safari. Urang ragagkeun di mobil. Ayo coba. Mede, jauhkeun ku urang. Jol mau. Naon? Pan aing babarengan jeung bupati. Makanan gua. Geus kae lah mau pan aing babarengan jeung Kupudoli. Sabangsa sia. Ih, tapi pan babarengan jeung Habib Razak. Ya tage di pendopo bareng aing ge nyaho. Dileg-leg bae, dileg-leg. Aduh, cak Haji Paendi ulah aduh. Emang sama parab aing. Bisa. Diangkat bau nyahoeun. Ieu mah bauna kabeh lain bau Allah, awakna teh bau daging. Diangkat dileg-leg. Tapi lamun awak urang bau Allah, kambuh kunyana sebab maung teh maung maca tasbih kan ka Allah. Masya Allah. Stop. Urang di Lampung. Hei, mau. Cik Syekh Mansur, Buyut Mansur. Naon sia? Ulah sok ngagaul ka aing. Dulur siapan ku aing geus tulungan. Waktu nenek moyang maneh kajepit. Buntut dapat aing nulungan. Teu pernah ngomong ka sia, muhun ngalewas mau. Awas ya. Anak cucu aing lamun teh nyebut aing salatkeun geus sia. Mantak teh di Lampung mah di Lampung. Dan sekitarna lamun urang nyebut Buyut Mansur salam. Coba kacatirkeun urang Pandeglang urang Serang ka Lampung. Mau calangap. Buyut Mansur ya abdi. Ngaleos Mansur. Ngaleos maung teh. Eta teh kakarek ngadege ngaran anu osok ka Allah geus yeun. Haji Paendi datang ka dieu. Oh, calangap. Mansur mana sih asak mau Mansur esa ieu mah batur rumah irama Salome ieu mah ieu atuh nyahoeun mau ge Mansur tinggal Mansur tetep Haji Paendi mah di Taman Safari dileg-leg di Lampung dileg-leg bae. Nah ieu keur caritakeun aya sorga. Waliullah teh geus ngarasakeun sorga di dunia. Geus ngarasakeun sorga. Urang teruskeun geura. Kumaha sih ka sorgaanana? Engke. Da ieu bal ayan zura ila wajillah wallahu a'lam bissawab. Ieu mah nyaritakeun makom manusia. Hamba Allah nu geus deukeut ka Allah. Sebab Kangjeng nyarita inna lillahi jannata sanyana Gusti Allah boga sorga nu sorga eta teh la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun. Sorga eta mah eueuh widadarian, eueuh istanaan, eueuh madu, eueuh susuan bal ayanzura ila wajillah balik neuleuhna hamba kadzat Allah Ta'ala kama qala jalla jalaluh wujuhu yawma idzin nadhirah. Masya Allah. Ieu manu tadi dicaritakeun urang mimiti ngaji tauhid bahwa Allah teh alladzi khalaqas samawati wal langit katut esina bumi katut esina nang nyieun Allah termasuk urang di jerona urang geus nyaho ngaji tauhid cuman encan nembus ka jero sir encan datang ka ruh kakarak datang
ka ilmu ilmiah ngaranna otak ilmu yakin supaya ngageser kana ainul yakin supaya ngageser kana hakul yakin supaya ngageser terakhir isbatul yakin eta teh make proses sageusna urang nyaho sakadar nyaho mah gampang bisa di pondok pesantren bisa di universitas bisa di pengajian mingguan bisa dimaca majalah, maca buku, maca koran untuk sekedar ilmiah babari. Nu mondok, nu sakola, anu maca buku, maca kitab, anu ngaji mingguan, ayalah di pangeran teh Allah. Allah teh anu ngadamel langit bumi. Katut esina Allah teh al-muharriku wal musakin nu ngarobakeun jeung nu nyicingkeun alladzi yuhyi wa yumit nu ngahirupkeun anu ngamaotkeun anu mere rezeki anu nambah nu ngurangan Gusti Allah ilmiah ngaranna ketika di lapangan poho ilmu sakumaha tadi urang teh geus boga ilmu lantaran encan asup kana sanubari encan aya dina sir ilmu tinggal ilmu berhadapanlah urang jeung kenyataan ketika urang dibere gering ilmu leungit tekpan tadi wabil qadari khairihi wasyarrihi bidallahi taala ketika urang dibere nikmat mah ku Allah diberi nikmat, ingatlah ke Allah. Ketika diberi musibah, ulah waka motor leungit sendal bae leungit. Sendal bae leungit heulanan. Turun bae di majlis, sendal eueuh. Culak cileuk mulai rada panas. Set culak cangkeng. Goblok amat sih jelema eta. Mulai tah. Terus hajur rada marah ka belah dituna. Buah-buah santri tang culak colok santri tuh geus mulai disalahkeun teh buah-buah ye santri ye sial jasa tuh budak tah asana lain santri buah Abdul Haris tadi teh ye kajian kukumaha ge si eta masalah jaya bejana si eta masuk maling mulai culak colok setan datang sak naik ka dieu goblok tolol nang aing meuli anyar teh sendal teh ilmu ka mana ilmu leungit jeh takos ka ditu hese kajian kuku bage praktekna teh hese nah hayang datang ka ainul yakin melalui tafakur riyadhah penuh ku kasadaran urang teh dihalangan ku nafsu teu sadar mulai geus urang sadar-sadarkeun diri sadar bahwa urang makhluk sadar bahwa urang teh nang nyiptakeun Allah sadar bahwa urang diutar diatur ku Gusti Allah cicip urang nang Allah dege urang nang Allah sadarkeun ya sadar saenggeus sadarna melalui metode kesadaran baik thariqah maupun pamere langsung Gusti Allah datang ka sadarna eta sabung geus sadar bakal dibukakeun geura ku Gusti Allah tutup padutup dibukakeun teh maksudna naon tirei eta teh bakal dibuka blak bakal aya keagungan Allah jalal Allah jamal Allah teh katempo nah lamun geus katempo di dinya emang kumaha kitu urang kakarak neuleuk ka bogoh urang geus poho kaler kidul urang kakarak kapanggih jeung kabogoh urang janji urang bogoh jasa ka Sarwiti aju janji urang teh di pengkolan Cikupa aju urang neuleuh nyana seuri urang mobil deuk nabrak urang ge teu nyaho Sarwiti mobil goblok sia makanya mobil kontainer masyaallah eta tiga supirna meh sia urang kapan jeung Sarwiti supir mah hak-hakan goblok sia aing kaget sia jana mah Sarwiti tolol teh coba ieu nyana mah pelukan
tinggal si supir be kieu be goblok tolol aing mah ya stres nya naman teh dadah supir tolol coba dadah supir poho kaler kidul ya Allah ya Rabbi urang panganten menang sabulan terus ninggalkeun manehanana mungkin karena urang digawe mungkin karena masantren mungkin karena tugas-tugas menang sabulan urang geus rindu jasan kan ka pamajikan teh pohara jasa begitu datang ka imah masyaallah eta mitoha teh kadeuleu mitoha teh kadeuleu awas ya awas langsung pamajikan dibawa dikaluhur kasupkeun brak eta lawang eta dibuka eta ditutupan lawang cek mitoha goblok teuing eta tungtungna mah mitoha nurutan bae eta kunaon eta poho kana naon eta poho eta kakarak kakapanggih jeung pamajikan jeung kabogok geus poho sagala rupa masyaallah jelema anu bobogohan di hareupeun imah begitu keur disilih cekelan cinggir doang eta hujan di luhur tah hujan ngaclakan teu karasa nyaho-nyaho baju di panis basi horenganan tadi pancuran ngaclakanyana eta teu karasa eta hujan teh poho tah ketika jelema teh mahabbahna anu tinggi baik ka kabogoh maupun ka pamajikan ka saha bae eta sangkilan pada makhluk nangieun Allah geus poho sagala kahujanan teu karasa aya mobil kontainer teu karasa sakilan gugulingan ge demimu kajeun aing mah paeh ge masalah di luhur gunung nyana pelukan terus ya guling nyana pelukan bae kajeun urang paeh babarengan tolol teh coba ieu goblok nyana ulah kata gahandap ge raringsek sabenerna mah suku potong leungeun potong tapi tetep be sayangku goblok gitu mah poho sagala eta poho eta ku bogoh mah poho bae moal jelema kajeun teh ku bapana diulahkeun ku indungna diulahkeun demi cinta kawin lari ji eta teh ku cinta teu kadeuleu indung teu kadeuleu bapa sanajan jana nyaho heuy aljannatu tahta tetap baik kajian lain mah teu menang ridho kolot ge asal menang ridho anjeun bae menang ridho sia bae cukup aku mah dengan cintamu kepadaku dan aku cinta kepadamu dunia milik kita berdua ambo budak josbus eleh burung milik nyana tah eta teh teu kadeuleu kolot teu kadeuleu tatangga teu kadeuleu sasa ieu bae eta kakaraka makhluk kuari lamun ka Allah leuwih ngan ka Allah mah penuh kesadaran sadar nol dieuweuh-euweuhkeun segala rupa urang ieu kan teu sadar jadi makhluk urang mah sadar jadi Firaun urang mah asana jadi Namrud ketika urang jadi camat jadi lurah jadi bupati asa jadi Firaun teu lain jadi manusia jalamun manusia mah lain kos kitu penuh beradab jadi presiden asa jadi Firaun kos kitulah ketika orang jadi kiai kiai lagi Bal'am bin Ba'uro Barsiso naudzubillah min dzalik kiai bae tapi kiai na ongkos Firaun kudu narurut kabeh kanyana bila perlu sujud murid ka aing sujud sia kita sararujud tapi Firaun tah kos kitu tuh jadi kuduna penuh kesadaran masyaallah sadar sapira aing mulai naon hartina aing sia tuh di hareupeun Allah sapira aing mulai nyingkap saeutik lah kuari contohna kieu begitu ndek di bajuan anu bagus ulah make nu bagus besi ngamulya diri nu jore besi tuh mulai embung make pakaian bagus kendaraan gitu keneh ulah nu bagus set naon hartina diri sih mulai segala rupa embung nu bagus set hartina nol geus diuk di mana bae aya tah nu mantap ka ciri lamun aya kiai make bajuna bagus kemudian dek diuk tuak tiup pula berarti ngamulyakeun ka bajunyana eta kiai dunia eta kos kitu kiai dunia kiai akhirat mah geus di mana bae diukna sakomo di masjid dek kotor dek plek langsung datang ka masjid Allahu akbar geus teu nyaho naon Allah nu di deuleuh
Iya mah lain. Jang coba lap segala. Lap. Tiupan. Mama nek diuk didinya mama. Beuh, mama nukan. Ya kan ciri, gerak-gerak jelema teh kan ciri. Lain masalah baju. Iya bener itu bagus, Bang. Bajuna murah ngan meuli 5.000 di pengajian, hutang deui. Datang ka imah, terus diseuseu diistrika. Set, disingitan gonyana, set. Singitna gitu, sepira orang lembur lah. Nu baru leuteun naon gara? Nu berkamper. Paranti ngusir orang eta nih eta. Kamperan. Masalah. Jadi dipakai geus asa mulia bae kan. Datang ke tempat pengajian tiupan. Padahal mah 5.000 perak teh baju. Samping 5.000 tapi ngamulyakeun pohara jasa. Isuk pageto ge padahal mah eta teh naon ngaranna kotor deui. Tapi nyana ngamulyakeunana pohara eta ngaranna cinta dunia kos kitu. Leuleutikkan kos kitu baheulana. Aya kotor setik embung. Lamun aya kotor ge malah mah ka muridna pembersihan kita kotor setik. Komo lamun aya batur barang dahar aju nyecekan. Sia teh sopan sia. Mahal 5.000 ya. Terlalu ngamuliakeun ka pakaian jauh ka Allah. Tah nu hebat badek. Saayana geus mahal murah. Kanyaho pake. Luk. Datang ka masjid. Allahu Akbar. Diuk blek. Wayah kena kotoran bae. Geus masalah. Eta geus teu nganggap kana baju teh. Tah lamun geus teu nganggap geus kitu lain ukuran jore, lain ukuran bagusna, lain ukuran mahal, lain ukuran murahna teu nganggapna eta nu mahalna. Tah ketika nganggap, masyaallah. Istrikaan salah bae dua kos jalan kareta hadam di babi buta Adam. Goblok saya teu bisa ngistrikan mah emang jalan kareta. Hiji. Tolol sia bisa digawe sia. Hadam datang kamu ringis eta. Masyaallah. Kek ku aing nu istrikana geus pokona mah tungtung namanya na capek sorangan goblok teu. Capek sorangan. Coba lamun di lah teu sepira baju. Guys, kumaha ayana bae rap melangkah dengan pasti. Mantap. Eta kalah. Ieu mah kunaon ngaji kunaon sih cameot amat. Asa kurang pede ieu make baju. Segala kurang pede, segala naon. Nah, eta kos gitu cinta dunia. Kurang nol kan, tak ulaya makhlukan. La ilaha illallah. Eueuh nu dimaksud kecuali Allah. Sanu dimaksud Allah. Berarti kudu ditinggalkan dunia. La ilaha illallah. Nu dimaksud berarti Allah. Berarti lamun nu dimaksud Allah kudu ditinggalkan makhluk. La ilaha illallah. Oh, nu dimaksud berarti Allah. Lamun nu dimaksud Allah berarti kudu ditinggalkan nafsu. Mun urang geus eta tazikirna. Ketika urang bermaksud kana dunia cak Allah ngomong doang sia. Oh, nu dimaksud eta sia. Ketika orang ka makhluk ngomong doang sia. Lamak sudah dijiwir sia ku aing. Jadi mata kula waka digeserkeun aing encan siap mah. Aing encan siap ulah ngageser. Nya eta mah nu ngageserkeun da engke guru urang tak ya di dia. Bisakeun sia. Geus benerkeun lamak sudah atas sia sing bener sia. Ulah aya duniaan Allah, ulah aya makhlukan Allah, ulah aya nafsuan. Sabaraha ka bisa urang mungkin sabulan, mungkin satahun, mungkin dah hayu. Engke tah geus nol. Tak. Oh jaheul horegan. Nu dimaksud dunia teh. Ai hirup mah urang di dunia atuh pasti pagulung-gulung jeung dunia ngan teu dimaksud. Eueuhan berarti di urang teh. Urang di dunia mah atuh pasti pagulung-gulung jeung makhluk ngan teu dimaksud. Eueuhan berarti makhluk. Urang di dunia mah pasti bae jeung nafsuna geus eueuh. Berarti geus kosong. Jeung setan kosong hiji. Dak. Nah, tirei eta teh geus eueuh. Katempo kuari keagungan Allah. Lamun geus katempo keagungan Allah, poho sagala rupa. Geus teu inget kana baju, geus teu inget kana awak,
geus teu inget kana dahareun, geus teu inget kana situasi. Hiji we Allah sakumaha tadi urang boga kabogoh kontainer liwat ge di Tarajang bae ku jana. Tak Allah komo ieu mah segala rupa. Allah nu di dalam hiji we Allah karak didinya manggihan sorga anu sorga eta teh ala fiha hurun wala kusurun disebut sorga soteh didinya teh eta teh perasaan manehana padahal mah eueuh bidadari teu kudu make bidadari lantaran urang keur bareng nyunyin jeung nunyin bidadarina teu kudu aya gedongan wala kusurun lantaran urang mah keur babarengan jeung nunyin gedongna wala asalun teu aya madu jeung minuman wala labanun berbagai minuman teu kudu kapanggih jeung minumanana lantaran urang mah keur bareng jeung nunyin minumanana bal ayanzuru ila wajhillah balik tandeuleuk kadat Allah eueuh kasieun eueuh kaprihatin eueuh kasedih la khaufun alaihim wala hum yahzanun eta nu geus teu berat sagala rupa hiji we Allah masyaallah tah dibukakeun ku Gusti Allah tirai-tirai eta teh nu aya agungna Allah teu nu kadeuleuh sagala rupa geus hirup babarengan jeung sahabat akur bae jeung budak jeung kolot jeung lalaki jeung awewe jeung parawan jeung nini-nini jeung sahabat akur bae pada eta teh himar jagang himar geus himar geus jadi terindu teu daon geus sabodohan nya mah atuh mantap kos kitu ditarungguan jelema nya nama biasa bae dek dipanggihan ku sahabat nya nama biasa bae batur mah geus sesele dek manggihannya nama biasa bae sebab alamna nu beda ieu mah alamna alam biasa nu ieu mah alam nu luar biasa sieun jelema sebab beda alam percis kos urang manggihan nu edan lantaran beda alam sieun kan nu edan teh sieun besi ditakol aing nu edan mah sieun sebab beda alam tuh ku sia tuh da bombong aing bombong nu edan ieu mah ai Haji Pendi mah edan dunia itu mah edan Allah beda jadi nu nan gitu wali teh edan ngan majnun lillah tuh nu di deuleu satungtung kiai jelema bakal satungtung akur jeung urang eueuh dipake kasieun biasa bae biasa tapi lamun geus berbeda alamna sieun sima isin rempan sebabna beda alamna bari nyana nama biasa bae tenggeun nya atuh biasa bae tak eta kos kitu teh nang sanang Allah moal bisaeun nya naik ka dinya lamun teu ku Allah penta atuh ka Allah penta geus urang kudu menta ka Allah sadarkeun lah diri urang aing teh jelema lamun jelema sadar boga pangeran lamun boga pangeran Allah ngatur atuh sesuaikeun heula jeung aturan Allah sagesa sesuai jeung aturan Allah terus gege hijab ulah ieu terus ku Allah engke ditakeuna plak ih jaing aya di diri horeng Masya Allah tinggal menikmati sorga sebab keur bareng nah keur kaboga urang ngiriman kue cincin urang menikmati kue cincin ngeunah mah tapi bari kadeuleunan nu kabogoh kadar kue cincinna di leungeun urang angel di daharna ge sebab dihayal kahayal nu kadeuleu bibir kabogoh eta kue cincin di kieu-kieu we masyaallah ke di dahar dilamot punyana masyaallah asa ngalamot bibirna na beurnya di kieu bila perlu diminyak misikan punyana eta kue cincin Masya Allah ditadang lain kue cincinan nunyina ieu kue cincin berharga jasa ge ilu berharga ge nunyina saha makanya dirinya dina surat hanya kue inilah yang dapat aku kirimkan Masya Allah karim tolong dinikmati sekedar buat sarapan Masya Allah eta jana kos kitu bagi inilah tanda cintaku Masya Allah eta dideuleu deui teu di dahar dilamot diambean pohon aja dah di minyak amrehan tungtu nama teu di dahar eta cakir lagi jeung makhluk nah
tapi kan didele cincina, didele kuehna, didele. Ketika datang nu bogana. Ketika datang teh nu bogana tah urang keur nyekelan kue cincin anu ngirimanana aya Kang Pendi. Oh, kue cincin kabur ka mana meureun eta. Plong, geus teu nyaho kaler kidul geus. Woi, lesot kue cincin lesot. Masya Allah. Nah, ieu geus sarua. Urang teh dibere ieu, dibere itu, dibere ketika kenal jeung Allah. Oh, lesot kabeh. Urang nu mantak kurincar lesot, urang nu kenal jeung Allah. Can dibukakeun hijab. Jadi nu kadeuleu ieu teh keur ngambean kue cincin ieu. Mobil eta kue cincin pabere Allah. Keur diambean bae dilamotan, diambean, dilamotan. Ngan urang mah teu kapanggi-panggi jeung nu bogana. Nah, iyalah. Aya sorga la fiha hurun wala kusurun wala asarun wala labanun bal ayanzuru ila wajhillah balik tandele kana zat Allah kama qala jalaluh wujuhu yauma idzin nadhirah. Tuh wajah-wajah jaga di poe kiamat bakal marah mae cararaang ku sebab manehanana nempo langsung ka zat Allah sagala rupa kanikmatan surga nu sakitu hebatna eueuh teu kadeuleu begitu nyana neuleuh ka Gusti Allah. Eueuh ka surga bidadari nu sakitu parawandai teu kadeuleu sebab kadeuleu nu nyieun bidadari. Surga nu sakitu dijieun tina marjan tina yakut dan lain sebagainya begitu jol Allah teu kadeuleu surga. Kanikmatan surga teu kadeuleu ketika Allah muncul neuleuh berhadapan dengan wujuhu yauma idzin nadhirah. Eta teh di dunia ge geus terjadi ka wali-wali Allah. Nu mantak nyana mah indah sorangan bae. Kadeuleuna sorangan horeng keur jeung nu nyieun dunia. Haji Pendi mah sorangan keur ngalamun. Wali mah sorangan keur jeung Allah. Masyaallah. Beda lamun atas jeung Allah mah kadeleuna sejuk lamun atas ngalamun mah di dieuna ye ruade di dieu da tarangna teh jadi ngalapis-lapis geus kikieuan mah. Kenapa itu bapakmu ge bapak lu kenapa itu kayaknya pusingin amat. Tanya coba bapak lu pamajikanna geus teu nanya geus teu coba tanya bapak lu kenapa bah emang kenapa bah karung ada yang nipu 2 truk puyeng sini nih yang kemarin belum dibayar hari ini ditipu yang ono juga masih numpuk utang udah bapak gantung aja dah. Tapi berujung tes Allah keluar di masjid keluar di kamar tenang begitu minta doa anak Kiai anu nyana keur jeung Allah. Oh. Cekal dam sudah. Keur jeung Allah. Ya, oh. Masyaallah. Eta kakarang amprok doang ge nu tas tafakur jeung Allah mah senang hate kadeuleukeun bakal. Teh sinar ilahi teh kos kitu. Begitu minta doana supaya tenang hati. Ya, dibarengin kararasakeun cai-cai kene. Tapi kok aya naonna? Nyana atas deket jeung Allah. Urang keur pusing, minta cai ke Haji Pendi. Ya. Aing barang tas minta cai di Haji Pendi, nambahan pusing 7 lipat. Uyang aing horenganan ka pusing nyana ditepakeun ka urang. Ai tadi mah katenang jeung Allah mutmainnah. Ala bi dzikrillah tatmainnul kulub ketenangan nyana keur jeung Allah tas zikir tepa ka jelema. Masyaallah kok tenang amat baru tas kapangi aya tenang di nyana tepa ka urang. Begitu kapangi jeung Haji Pendi tepa sarua karieuh nyana ditransfer ka urang. Betek sigare ulah salah kapangi. Transfer eta bahaya eta. Masyaallah. Jadi pulsa ngendak di dia ya. Wa kama qala alaihi salam satarawna wallahu a'lam.